Aya kasaoran pun guru bahwa nu ngabedakeun urang salaku jalama jeung nu sejenna ti makhluk Allah nyaeta akal gorizi. Pertanyaanana, aya sakola pikeun anak entok diajak ngojay, aya teu sakola pikeun anak manuk diajar ngapung, aya teu sakola pikeun urang diajar nyieun anak. Jawabanana pasti atur rek manusia tawasato nu kitu mah bisa sabab cukup buat hal tobi. Manusia alias jelema alias urang sok kieu tara, Gusti atuh abdi teh ulah bosenan, Gusti atuh abdi teh ulah sok babari ambek, Gusti atuh abdi teh ulah kebluk diwalag ku Allah. Gampang kali ulah jadi jelma da jelma mah kitu watekna. Pan urang teh dijieun tina tanah dicampuran angin nu sok keluar layar hese cicing hese istiqomah. Pan urang teh dijieun dicampuran ku seuneu anu sok panasan. Pan urang teh dijieun dicampuran ku cai anu sok daun. Jabat diberi nafsu sok amarah bisu. Nah pertanyaanana, naha urang teh angger wae cukup akal tobi henteu make akal geulis.